Si goblok merek ucing ka dewek. Ngasahin wa. Pan ngalasan sia dek teh. Jadi ingatan baru rek Manila kan. Apa tuh matak ngasah pedok oge. Nah, itu kan Manila nih, duit mah gampang lah. Kan burit teh gawe buat tinggal gawe ka imah. Sabaraha itu? Lah gampang pokona puji teh we. Gampang lah duit mah kawe anterkeun ka imah. Itu budak ikan makannya. Heeh. Kan itu lah orang nanya. Nuhun ya. Sami-sami. Tun baruan di dia mah. Moal ah. Oh, gitu mah tuh. Jadi masjid Manila teh barudak resep ieu mah ya. Badak dong teh mah. Nah. Si goblok merek ucing ka dewek. Teu balik si eta mah. Untung duit acan. Anjir. Ngaledek si goblok.